Tatarucingan mang ya, orang Sunda mah kudu bisa tarucingan. Ngaran jelema nu paling panjang saha? Pada tarucing ngaran tuh jawab. Jawab heula tuh. Ngaran jelema nu paling panjang. Nah, saha? Edo. Edo. Taluk. Iim. Atau kan tilu tah mah. Kan 11M. Oh. 11M. Ini jadi orang ya jadi. Nu paling pondok saha ngaran? Nol oh. Pondok kan om dua. Ngaran nu paling pondok saha? Taluk. Om. Oh, orangnya mah tadi. Eta mah. Om 0,0 kilometer. Garang sangkeun dunungan Dok mang aya deui ya. Kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas? Ayo. Kumaha carana? Taluk. Ya, yang apa carana? Buka pantona asupkeun gajahna kitu doang. Kan carana urang mah ngomong ge. Gerang sangkeun dunungan Ayo, naon perjalananna naon? Urang ka dapur. Terus? Aya kopi jeung gula. Laju. Aya gelas. Terus? Kopi sahenok, gula sahenok. Ini jadi naon? Jadi ngeunah atuh. Hah? Jadi ngeunah. Lain. Naon atuh? Kopi. Bener. Yo orang aya jadi emang yo. Yo teh aya tina sasatuan hewan. Tapi nya mang. Aya dina alat-alat motor. Naon tah? Oh, urang nyaho. Naon? Knalpot. Tapi aya dina ngaran sato. Good. Alat-alat motor pakai yang ngaran sato. Emang knalpot itu. Knalpot. Knalpot. Naon? Atuh kudu jawab ya. Spare part ngaran motor, spare part motor. Nah, taluk mang. Ya, orang jawab ban jeung teng. Banteng, ban jeung cat, bancet. Ka mana hunggul atuh dunungan, gerengsengkeun dunungan.